Nepangkeun wastapun Gina Listia Nuraini, nomor patandang MD 14. Nepangkeun wastapun Iksan Fajri Maulana, nomor patandang JD 14. Kasenian Bangklung, kasenian utos aya di zaman penjajahan Walanda, nu kawitna dianggo kangge nyambut kelahiran anak raja nu dinamian pesta raja. Tubuhna Bangklung di babakan Garut teh sejak zaman penjajahan itu saya ya salaresna aslina eta asli hasil kreatif para karukun kakunggur kalaresan di lebetnya termasuk aya pun paman pun toa gitu pun aki nu paling awal gitu kakunggur pantes ayeuna Bangklung anu di babakan Garut. Masyarakat satempat ngadamel alat kesenian angklung sareng terbang tujuanna kangge alat komunikasi sareng media nyebarkeun agama Islam nyaeta dakwah sareng lagu-lagu nu syairna ngeunaan sanjungan atanapi pujian ka Nabi Muhammad SAW. Awalnya kan semacam gitu supaya kita ingat kepada Sang Pencipta, pada Allah dan Rasulnya gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Muhammad Rasulullah. Itu yang berdasarkan Islam. Ditambah sama Sundanya tadi, hari ngaji diletik, diajar mati muda, bagai gede kari make, pako kolot kari nganggo. Gitu. Jualan ke tukang beluk. Ini aku bening ayun-ayunan ieu kata rampaknya pelaku dunia gitu. Jadi itu lagunya semacam itu ya disambung kemudian. Keunggulan Bangklung, kesenian khas daerah anu aya di Garut, nyaeta kesenian tos diangken ku pamarentah. Kakiranganana daya tempat kanggo nyimpen alat musik, latihan alat musikna mengandalkeun rasa, teu aya teorina. Sareng kirang nabewara ka masyarakat anu luas. Peluang kangge kesenian tradisional ieu masih tiasa keneh eksis dina acara pamarentah tiap taunna. Ancaman kesenian Bangklung nyaeta teu acan aya panggentos kangge posisi beluk. Sareng di zaman kiwari alat kesenian tradisional ieu atos aya dina alat elektronik. Tos aya media anu tiasa mainkeun ieu kesenian secara teu langsung. Ya Ponorogo masuk Malaysia ribut kan. Kenapa seni tradisi yang ada sudah masuk di keyboard tidak dipermasalahkan? Sama kan? Sim kuring siap tandang di Nararaga Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupaten Garut tahun 2022. Mojang Jajaka Kabupaten Garut Yunda Turnyakola.